Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Asa bosen kok si Brad jadi petani teh ngarubah nasib Ngerubah nasib kumaha? karek jadi TKI ka ditu ka luar negeri ka Iran atau ka Israel sugan teu kagok. Rek naon si tepan keur perang gitu teh teh. Justru Brad kosim ngadenge di ditu cenah loba eta rongsokan cangkang rudal ningan beusi teh ayeuna keur mahal gratis meureun ditu mah kosi dibeli nya. Jadi tukang rongsok maneh itu. Montong si teh Kosim, engke maneh ka itu pan beungeut maneh anjir disangkana eta kan beungeut asing. Engke disangkana maneh agen anjir. Agen rahasia keur gawat di ditu teh si teh. Engke disangkana model kamari ieu geuningan aya geuningan berita agen Mossad. Teh agen anjir nu katewak itu teh, agen ti Israel katewak anjir di Iran. Si teh dikumahakeun mun di talian anjir kana rudal sia maneh dibeungkeut ka itu anjir dibaledogeun. Sia. Wah, Brad kosim mah disangka agen rahasia soalnya kan di Indonesia. Di Indonesia paling ogenan nu aya ge agen Budiman, agen Prima Jasa, doa ibu. Anjing. Ayo ngobrol jeung si Kosim. Please Kos, ya lain agen bus ya teh. Lain agen bus ya teh. Agen rahasia nyaho teu, intelijen. Nyaho teu. Agen rahasia anjir. Antar negara. Jeung bari lagi teu mantes maneh mah anjir nya. Jadi agen ieu anjir, agen bus Budiman itu mantes ieu mah. Alusna maneh mah jadi agen Aqua Galon. Ya guys. Anjing ya wae Kosim. Bisa wae ieu ya anjir ya. Tisu galon. Naon nih, Bi? Sing sireumeun ieu teh, Oh, lila teuing diuk meureun. Heuh siga nama ieu teh, Cobaan ieu. Moal gula terus teuneun di dieu tah. Celok we di dieu, celok di dieu ge pararina sireumna ka dieu kana gula. Ya guys. eta ari sing sireumeun jenis sireum naon deui nya? Ini muncul lagi pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini. Sireum angora jenis sireumna teh. Ya guys. Teuing atuh Bi. Ya, nepikeun ka ayeuna ge ilmu kedokteran can pernah aya nu ngajelaskeun. Jelema sing sireumeun eta teh sireumna teh jenis sireum naon teu nyarahoan para dokter. Komo urang teh guys nya. Aya wae aing. Bisa wae ieu. Hihit Firaun. Brad, dunia penerbangan ayeuna keur berduka deui nya, Brad. Keur berduka kumaha ieu teh? Eta geuning, Brad. Anu di odah air teh ya, Brad. Anu gagal landas geuning, Brad. Uti jalikeun. Odah air cenah. Ya, odah mah adina. Adina Cejuju. Oke jeung diganti atuh sia teh. Bari lagi lain Juju. Jeju. Keur berduka ceng. Update ieu saroceng ieu informasi. Lain eta dijalikeun teh kunaon nya ceng. Eta nincak cengkang cauk mah. Kapan eta teh ya, Brad? Ayeuna teh keur usum kieu mah, Brad. Manuk, Brad, gini. Keur usum migrasi, Brad. Migrasi cenanya. Lain aya eta manuk arek ngarebon di mana anya? Ini transmigrasi ieu manuk. Imigrasi manuk mah. Berimigrasi. Ngarabring manuk mah. Ini hayang update, hayang keren saroceng teh itu. Mengikuti anjir perkembangan berita. Tapi yang bikin kabagujud ge informasi ya. Aya wae ya anjir, manuk belekok ya.
Brad, orang tadi mah teh itu teh boga lele 2 siki euy. Tah rencana teh kurang teh diternakeun. Kan orang teh bingung Brad euy. Bedakeun mana jaluna mana bikangna geuning. Panduanana ge kumisan Brad lele mah. Kumaha mun jalu kabeh sok. Lemah ngendog atuh meureun. Kumaha carana Brad euy? Nanyakeun ka urang. Ya heueuh tuh. Komo aing urang saremu. Geus aya deui wae ieu anjir pertanyaan yang sangat goblok sekali. Ya, kieu mau gampang molah. Nya, masalah ngabedakeun lele bikang jeung lele jaluma. Kumaneh diajakkan karaoke. Da maneh bisa meureun ngabedakeun suara bikang jeung suara jaluma. Ya, Tapi heueuh nya Brad. atuh. Teu kapikiran urang euy. Moal atuh anjir nya. Si mah deet. Jadi Brad ya. Sok naon deui anjir kagok ebah aing. Ini dinya teh iraha rempag. Bisa perak ngobrol jeung si laing. Aing jadi rempag ieu mah. Ya guys. Hah bisa wae ieu yeuh anjir. Pucuk daun mede yeuh, coel wae gitu ku aing anjir. Kunaon di kosim ngalamun bae. Parusing kosim teh bi keur loba masalah euy. Sabar kosim jadi jalma mah. Jangan ajari kosim sabar bi. Tiap bulan kosim bayaran listrik teu lunas-lunas oge sabar kosim mah. Misalnya bibi oge teh lunas mayar wifi unggal bulan geura. Sarua atunya. Heeh. Gila joanan keneh ieu nu rarempang. Bubar. Dengar ti Brad euy kosim mah. Tinggal di HP kosim mah tuh gambarna bureng euy. Mana? Oh, normal atuh kos sakitu mah kos. Henteu pu Brad beda jeung nu batur aslina. Coba tuh gilirkeun antinana. Mana kosim bodoh. TV itu eta mah, ieu mah HP. Bisi we teh nyaho. Cek aing mah pangaruh HP nya guys ya. Buram begitu mah HP na murah meureun. Enak saja mah nyokosim gitu loh make HP murah. Mahal ieu teh kieu ge. Wah, cenah anjing. Sabaraha? 700 teh 3 kali mayar tuh kira. Anjing 700 3 kali mayar cenah anjing. Ya, 700 3 kali mayar mah kudu lagi menang kalkulator lain menang HP. Ya guys ya. Aya wae anjing. Tapi cek aing mah pangaruh panon. Ya, si ieu banyak pengaruh ka panon cek urang. Panon di dinya geus mieun. Cobaan geura ningalina make kacamata mieun. Tapi bisa jadinya Brad Oh. Tapi hanjakana Brad ieu mah lain kacamata min. Haneut beda karasana ge tuh. Mentol aja mun min mah tiis atuh pasti dicabakna. Nyada es bonbon anjing. Ya, kacamata min anjir, kacamata min ajang panon anu geus kurang tetempoan. Lain masalah min ieu tiis atau haneut teh. Aya wae anjing si kosim ya ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Kutil buta. Brad, urang masa maju jungkrang mundur jurang Brad. Terus paribahasa deui wae ieu saroceng. Terus eta teh naon eta teh? Arek maju geura Brad geus kaluhan jungkrang Brad. Arek mundur aceng sieun ti jengkang Brad. Tapi rada bener ieu mah. Ya terus sebetulnya apa yang hendak ingin dikau bicarakan terhadapku? Sigana aceng mah Brad. Arek pindah aplikasi eno Brad. Aplikasi. Nya pusing Brad. Dina FB geura Brad teu monet-monet Brad. Tong boro-boro si laing cengnya anu can monet. Anu monet ge aing pusing ceng. Nu monet ge. Geus lah tong pati teuing di pikiran. Berkarya we sing jongjon lah. Rezeki mah nuturkeun ceng.
lain tina monetisasi Facebook unggul. Ya justru eta Brad sigana ceng marek pindah kana snack ayeuna Brad. Pindah kana snack. Nya Brad gampang dina snack mah Brad. Gampang kumaha teh? Kali hari malam Jumaah geuning Brad. Heh? Tatangga tahlilan ge menang snack mah Brad. Aing gagal paham anjir. Sugan aing snack video. Si ieu mah ngaharepkeun tatangga modar anjir ame aya tahlilan. Maksudna anjir didinya nganalkeun pipiti eta besek kumaha? Nya Brad. Kira lamun tes tahlil Brad. Mau aceng yo cenah snackna. Pan menang eta snack Iya. mah. Nya si aing kitu kan. Sarua da madangnya eta oge rejeki bener. Nya pindah we mending ge teh. Ngan ulah waka didoakeun orang ulah waka didoakeun maot can hayang. Aya wae ieu anjir ya. Kulub tales ya. Kalapaan wae ku aing itu. Bibi kamari di mana di mah? Terus di Kuningan. Tas naon ti Kuningan? Bibi boga dulur di Kuningan. Ari sih henteu ge a. Tas naon? Eta gara-gara numpang tutur ngagoreng tempe geuning. Waduh. Cenah kieu nya gorenglah tempe hingga ke Kuningan. Bibi ka Kuningan atunya. Heeh. Anjing. Tah kieu bibi aing teh anjing susah ditebak. Goreng tempe terus tempe kumaha teh di mah eta? Nya tutung. Lisbi ya. Gorenglah tempe hingga ke Kuningan teh lain bibi ini ka Kuningan. Eta digoreng tempe nepikeun ka warnana koneng. Ala ini ka Kuningan cenah. Ampun teuing bi aing ye. Bisa wae ieu ya anjir. Jukut riwet. Roceng ternaon? Iya bos. Keur nyelametkeun ikan yang tenggelam bos. Nu bener. Bener bos. Itu ya mau kudu buru-buru euy. Halo? Halo? Ini sama Timsel ya? Ini kata si Saroceng, Pak. Ada ikan yang tenggelam yang harus diselamatkan. Iya, Pak, ditunggu, Pak.